Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh tanapi Kang Ius. Carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan urang teraskeun kumaha hanca garapan anu katuna dina dinten kamari. Ku kituna sok kaparayun sadayana derah. Padugala bari ngagentak malik orok kaya leungeun buntung geus nyuruntung manten cuk keuna kana bale pisan coba. Padugala terus-terusan ngoceak bari badana kontan ngageblag ka tukang. Ari gebut ragrag ari guriwal dampal sukuna make bisa ngaya cetekolan ani. Mun kudu sejen mah ani teh paling-palingan ukur ngajari tapi ari tanagana Padugala mah beda deui dulu. Harita kene oge geus teu ngalobakeun pamolah. Nyatana ani kontan ngagedebut ragragna nangka. Kokot Buntung mah kudu jeung pedog lawan heuh. Padugala nyorowok bari ngagentak manehna hudang seret mesar pedog sarta langsung dihembatkeun ka Andi anu harita masih kene ngabebengkang. Kolebat cerak beletok bae bedog Padugala anu keur nyuruntul dek ngahanca sirah Andi teh. Dipapa genyatana ku leungeun Buntung nepi ka potongna. Anu tumrapna ka Padugala lain di matak ngaranjugna. Manehna nepikeun ka ngejati babaranting ka tukang bari nyenyekel bedog anungan kari sapotong. Sedengkeun riuk beungeutna breh nganung kakaget anu pohara. Bari panon teu leupas morong leungeun Buntung anu katampona teh tetep beleger teu naon-naon. Bage nanahao dan dah kokon Buntung deh. Padugala bari rutret ka leungeun Buntung jeung kana beungeut Andi anu harita geus nguniang hudang. Montong galaka tatanya Dugala empek tulikeun deuk ngayonan leungeun ka ulah mah. Ganti di bedoget tah ulah ieu mah kalaka ngagunakeun cocolek tarasi atuh. Pok-pokan Ani ditungtungan ku ngahehe ngeyehkeun ti dituna mah. Ngomong hieuh Padugala nyentak bari belawer bae bedog Buntung teh ditengorekeun maksudna mah deuk ngabentur kana beungeut Ani. Tapi kalawan tapis pisan sarta gerakanna kacida cepetna Ani rikat nyabetkeun leungeun Buntungna. Cerak beulenyeng bae bedog anu kadi sapotong teh ngabelesatna jadi robah ka palebah Ki Bariji. Mangka manehna keur ceuleumut nempolkeun nya teu anta parade ari belentrang teh keuna kana tarangna pisan. Tinggal lobakeun di pamolah celeuweung bae Ki Bariji babaung bari tarangna ngadadak ngaberbeukeun getih lantaran kulitna nyenglet. Kadenge ku si pecut bet kawas anu gegeran jegug-jegug anjing teh ngagogog di temalan ku Ki Sobat ngagentak ngagelik di luhur.
Nah bet ngahanca batur sorangan dugala. Ieu ka ulama ieu hareupeun Ani ka kapan? Raku teu kayeung. Ani patalakuna es tuning mapanasna. Buntung ya diwajak ku aing dulu. Padugala nyorowok bari sabrut bae ngadiuskeun pereupna. Tapi Ani saeutik oge teu ngejat. Manehna kalaka ngahiukeun leungeun buntung napikeun mapag pereup Padugala. Anu pikeun Padugala mah jol-jol ngaranyu gue. Ulah boro-boro pereup cacakan bedog oge nepikeun kang ngablek tok potong. Ku kituna ngagentak manehna narik di leungeun ngabarengan gerakan dampal sukuna ditajongkeun. Duk! Leungeun buntung dihancak ku tungtung dampal suku. Karaya ya buntung. Padugala nyorowok disebut pereupna dibenturkeun meungpeung nu jadi lawan keur ngabangkieung. Pangaruh gempuran dampal sukuna. Mentong dedeuyeun wakala. Andi anu kaayaan badana keur nyangeyeng teh. Sakilat narik suku kencana ka tukang ngabarengan hiukna teungeulan leungeun ka tuhu deuk ngedet panimpu gelawan. Tapi Padugala cukup ringeus dulur ngagentak manehna narik deui leungeunna sarta maksud mah deuk terus ngajorelat ka katuhueun lawanna. Orok aya atuh leungeun katuhu Ani sakilatna kerobahna nyebrut ka gigir ngagunakeun gerakan solendang mayang. Padugala kapaksa ngaregog. Sabot kitu Ani ngagentak ngasupkeun suku kencana ngarodon jeung gerakan leungeun buntung sarta di dieu geus bisa kaukur kumaha hebatna daya tahan Padugala. Ditembragu leungeun buntung manehna ngan ukur ngadengklang meusan. Sedengkeun kuda-kudana tetep namleg teu rengrot-rengrot malah kalaka srog suku katuhuna maju ka hareup ngabarengan nyebrutna pereup katuhu deuk ngadagor palipisan. Andi harita rikat ngajorelat ngagunakeun gerakan panggal muih. Hiuk leungeun buntungna deuk ngotog puduk Padugala. Tingeus karasa aya angin salah mangsa nebak kana punukna. Ku kituna rikat manehna robah kuda-kudana ngageser ka belah kenca seret suku katuhuna ditarik ka tukang. Ngabarengan nilepna leungeun katuhu sarta langsung ditunyelkeun ka tukang. Los! Leungeun buntung teh dulu nobros angin. Bareng jeung eta cuk! Siku Padugala ngahakan iga burung adi. Aduh! Ani ngagero bari badana ngaheungeu. Ngabarengan burilengna panon kaluhur. Tapi sanajan gitu leungeun buntungna ngaheat ka gigir belah kenca deuk ngadagor jarehan. Orok kaya kalawan sakilatna keur dua leungeun Padugala mata kaluhur. Nyatana dipake newak leungeun buntung. Kerewel dicerek sata langsung dicentok ka hareup ngabarengan badan Padugala ngareundeuk dongkol. Bet matak ngalenyap anu nempolkeun atuh dulur. Ana belesat teh badan Ani teu beda ti barang bang murag dibantingkeun ku Padugala kebut ragrag satakerna ganatan. Tapi lain deui Padugala ngaranyu geuna disangkana lawanna teh bakal ngusek bari badan remuk hancur sarta tulang-tulangna pasiksa. Ieu mah ari gebut ari clek teu lobah deui. Sarta langsung pasang kuda-kuda ngaliuk ka manehna bari nyerenge. Memang harita teh Ani ngagunakeun gerakan cak-cak murag. Lain bae sukuna tapi dua leungeunna oge napak kana taneuh. Kumaha we cak-cak suku-sukuna napel rapet kana taneuh. Heh, ayo Dugala, ulah karaka mohok sampai kaula gara tarajang deui ada masih keneh aya kawani mah. Ani ngebrehkeun panangtangna bari kuda-kudana tetep tacan loba. Segal ya. Mongdong waga gede hage dulu. Ya. Padugala nu kaayaan hatena beuki ngaheap teu beda ti nu direra buku seuneu. Geus teu ngingetkeun deui kumaha. Ti balukareunana dulu. Jorelat bae manehna loncat bari nyamurkeun dampal sukuna. Alus Dugala. Ani nyorowok bari ngagentak ngajengkatkeun suku katuhuna ka tukang. Kilek ngatuhu ngabarengan badana ngajurung gunung kaluhur bari ngaheatkeun leungeun buntungna deuk nimpug mumuncangan. Tapi Padugala ngagentak narik deui sukuna. Nyatana ngabarengan gerakna dua leungeun deuk ngalakukeun teungeulan kepang kana sirah. Ngan bae Ani teu eleh kesit dulur
ngagentak manehna oge ngagerakeun dua leungeunna bari ngangselenkeun suku katuhuna ka hareup. Duk. Gerakan leungeun katuhu Padugala teh digagalkeun ku takisan leungeun buntung. Duk deui harita teh leungeun buntung saterusna ngadagor kana gado. Gelo ya. Padugala ngagero nahan ka nyeri. Bari sirana ngadangheuk. Tapi leungeun kencana anu deuk ditakis ku Ani sakilat nangker geus hasil bisa newak pigeulang leungeun Ani anu belah katuhu. Nya eta deuk dipake nakis teh. Det ku Padugala teh dicentok ngabarengan badanna bari loncat ka tukang. Memang dina hal tanaga mah Ani teh jauh aya di sahanapeun Padugala. Ku kituna Ani nepikeun ka nolonjong katarik ku betotan tanaga Padugala anu kacidarosana. Sabot keur kitu. Jampal suku katuh Padugala sakilat disabotkeun dipake nyapu suku Ani. Ku kituna kontan badan Ani teh ngoleweng. Sedengkeun cekelan Padugala kana pigeulangna tetep ngancing bari jeung terus dijungjungkeun ka luhur. Fugu wae badan Ani teh jadi ngagantung loroesan dulur. Sarta geus kitu mah kalawan samunu babarieun naker badan Ani teh diubengkeun ka gigir anu dibarengan ku badan Padugala malik sagilek-sagilek. Abah Jaka Santang ngagero bari sret mesat kujang rompangna. Geterna sora pinuh ku kahariwang barang mireungeuh badan nu jadi bapa nepikeun ka diubengkeun ku Padugala. Tahan Santang, tahan. Wijana nyorowok bari rikat newak Jaka Santang anu sajeng jleungeun deuk luncat lantaran sakilat ku manehna geus kadudi panarajang Jaka Santang teh moal aya paedahna. Malah temahna ulah-ulah matak ngabahayakeun pikeun diri Ani da geus tangtu panarajangna teh bakal dipapag ku badan Ani. Sabar heula jalu, matak ngabahayakeun ka abah hidup kieu teh ya. Wijana nyarita deui bari tetep nahan Jaka Santang. Aduh, kumaha tuh wah, abah teh bade diantep wae teh. Jaka Santang semu-semu ngageri. Anu sejen atungan ukur bari ting larenghap nahan napas. Bari kaayaan beungeutna ting purinis. Mangpaurkeun ku nasibna Ani harita. Malah las manah mana pikeun ka ti pepereket muntang ka Pajaya. Pajenar oge nu geus kasebut legok tapak genteng kadet. Mireungeuh lelewana Padugala harita teu burung we hatena lelenyapan. Bakuna mah nya kitu ngarasa hariwang mun seug Ani dibantingkeun kana tangkala kai geus kumaha boa kaayaan badana. Sanajan teu peget oge meumeur mah meureunnan geus tangtu. Mangeranan Wijana bari ngalieuk ka palebah si Pecut anu harita keur nagog gigireun sidi. Si Pecut kawas nu surti kana reretna Wijana teu talangke dijojol gajleng bae ka hareup. Sarebet muru Padugala nyarenteng bari ngagogog sarta teu antapara deui gabrug manehna nyontol kana bujur Padugala. Gerawak daging bujur Padugala teh dicawol bari ngaronjangkeun suku-suku ka hareup. Atuh teu antapara li porosot bae calana pangsi Padugala teh morosot. Sawot keur kitu si Ruyut ngeot ti luhur sarta langsung ngagapruk kana sirah Padugala. Ngabintikeun jangjangna sarta bari jeung nyakaregeun kuku-kukuna. Anjing eda ya. Kalau ieu kurang lebokeun ke gelo ya. Di podaran ku aing. Padugala cocorowokan. Dekalis ku calana morosot ka handap dulur. Sarta jadi ngaringkus suku duanana. Tapi manehna rikat luncat nyingkahan bangun si Pecut. Sedengkeun leungeun kencana papukisna kisan panarajang si Ruyuk. Ku kituna lantaran tanaga Padugala mah lain dirosana, calana pangsina teh terus banyak ngarangkawak belah. Jadi dua dulur. Anu sabelah napel dina suku kencana, sedengkeun sabelah dinapel dina suku anu belah katuhuna, uar awir ambay-ambayan geus teu puguh rupaana. Ayo deuleu ieu lawana. Lawanan Dugala murid aing teh duanana age deuleu. Bedi ngahihi bari emprak sorog manehna maju lalaunan maksudna mah deuk ngadodoho newak badan Ani.
Tapi Padugala memang ringeus ngagentak manehna luncat ngajauhan sanajan bojona karasa panas sarta nyeri nu lain di kieuna. Tapi manehna geus hasil bisa najongkeun dampal sukuna kana bangus si Pecut. Ngan si Ruyuk anu lingas teh dibeunang digebug sarta panarajangna kalaka beuki garang. Kukituna badan Andi nu harita masih kena dicecakel leungeunna teh malah ayeuna mah jadi dibubat babit kaditu kadieu antuk nama belesat bae dibandingkeun sarta badanna terus melesat ka palebah tangkal Johar. Puguh we tumurapna kanu keur nyaksian geus matak ngalenyap deui bae malah Jaka Santang mah jeung Wijana rikating jorelat nu maksudna deuk newak Andi. Tapi memang ge tanaga Padugala teh rosana lain di kieuna badan Andi teh teu katewak sarta bek bae ngababuk tangkal Johar sadakerna. Abah Jaka Santang ngagero bari ngagentak muru anu sejen atuh aya nu teu nglalenyap bari beungeutna ting buring geus mangpaureukeun sarta disangkana Andi teh bakal terus ngagebut ka handap bari piraku teu boborot manigeuh. Ulah ribut jalu. Andi bari ngalieu ka tukang sedengkeun badanna nangkon nangkep kana tangkal Johar. Mana horeng manehna teh geus hasil ngagunakeun gerakan hap-hap nangkon. Medi jeung Banda teh sirikna surak bakat tinggu ngarasa bunga. Atuh nu sejenting lareng hap narik napas lega. Teu beda ti nu kakara lesot tina panindi anu kacida beratna. Sedengkeun Padugala masih kena dikerapuk ku si Pecut jeung si Ruyuk. Gawena terus luncatan sarta dua leungeun apapukis beuki tembong bedagulna. Pugu ayeuna mah manehna ngan ukur make celana kolor atuh. Alah euy. Ulah pupuri kilan kitu Dugala. Teu pantes deuleu kawas bolon. Ongko deui eta. Aduh eta naon anu utudan kitu euy. Ayo sontor akanya Pecut. Medi ngagorowok bari ngahihi. Sidengkeun Andi anu harita geus turun nyerengeh ka Jaka Santang bari ngusap-ngusap sirahna deudeuhna. Geus kitu jorelat manehna luncat ka tengah bari ngagorowok ka si Pecut jeung ka si Ruyuk supaya nyaringga. Lantaran Padugala deuk bisa ngareupan deui ku manehna. Anjing gelo ya. Pika sebulan cocok sadar ya. Padugala bari ngacilak ka si Pecut anu harita geus nyingkah ka sisi. Burileng deui panonna ka luhur ngareret ka si Ruyuk anu geus euteup dina dahan Johar. Nareka naon Dugala? Geus pugu deui eta teh anjing. Da lain gajah, pu. Talamun eta naon tah. Wedi nyorobok ti sisi bari melong kana hanabeun bujalna Padugala. Segan beke sia kaji sia maju cawok wae. Padugala napasna manireng hapranyug ngarasa gemes ka Medi nu lain di kieuna atuh. Beungeus Dugala teu kudu ngalobakeun catur anggur gerah sangareupan di kaula yeuh. Ani ngajega pinuh kudaya panangtang. Padugala ngaburileng ka Andi. Sarwadi ngarasa gemes dan lain lumayan lantaran tete lalawana teh kacida tangguna. Tapi bari jeung ngarasa gigis deui ku leungeun buntung ku kituna manehna launan ngageser ka belah kenca. Bisa deuk ngajauhan leungeun buntung. Geus kitu mah sabrut bae manehna ngadiuskeun peureupna bari mata cingeus ka belah katuh. Sok sieun digenyot ku leungeun buntung. Andi nu memang geus bisa neguh kana ringeusna Padugala. Manehna kalaka ngageser ka belah kenca. Sakilat manehna ngagerakeun leungeun ka tuhuna pletrak. Peureub Padugala dihancak ku gerakan teh kemeh. Ya. Padugala nyarekan bari rikat ngejetkeun deui leungeunna. Sanajan bener oge teu nyeri tapi ngadadak leungeunna teh nyatan ngarenyet teu beda ti nu dipatil ku lele. Terus nyelek ketek kana kelek. Bareng jeung eta anjing ngagila ka katuh bari ngadiusakeun si jago gedrig. Nyapugu tuh merapna ka Padugala maning ngalenyap sarta tiburannya. Manehna langsung ngejat ka gigir. Oro kaya gerakan leungeun katuhu Ani sakilat mapag dada. Jebrot! Dihancak ku gerakan selendang maya. Ya gelo. Padugala nyorowok bari rikat manehna.
nyebrutkeun peureup-na balesna Rajang Andi rikat ngajorelat ka gigireunana bari nyameurekeun dampal sukuna deuk ngahancai gaburung ku gerakan walang sungsang. Padugala dulur ngakentak manehna Malik bari ngagerakeun dua leungeunna. Anu maksudna nyaeta deuk newak cecekolan. Tapi sakilat Andi narik di dampal sukuna. Atuh Padugala rikat nyusul tepus ku peureup-na anu ngahiuk babangbaraan. Andi ngagentak mapag guleungan buntung. Duk! Toba! Padugala ngoceak bari rikat ngejat ka tukang. Sanajan bener ramo-ramo leungeunna teh teremuk, tapi tembong getina baloboran. Corelat manehna kadeukeut ki Bariji deuk nginjem heula bedog lantaran ari kudu bari lemor mah manehna teh geus teu sanggupeun ngalawan lantaran tetela leungeun buntung teh lain lalaworakeun. Ngagunakeun sih Dugala. Andi nanyakeun bari ngahehe. Tandangna tetep teregrog-regrog. Lain sih dulu bedog. Ayo dulu si lain oge gerak cabut regang awi teh. Padugala nyentak bari ngaburileng kanal haur koneng anu nyelap lebah cangkengna Andi. Hek atuh Dugala, ari bener mah kitu kahayang Andi kah? Andi kitu nanti bare seret masat haur konengna. Anu pikeun jaka santang mah teu wudu make ngadatangkeun nyeblak oge, ras inget kana kalakuan baheula-na. Zaman keur budak, pangna manehna nepikeun ka kakaburan teh lantaran ngadekan haur koneng. Nyatana ku bedog urutna oge masih tembong. Dulur barani sedengkeun Padugala anu memang nafsuna geus teu kaampeuh teu antap parah deui manehna jog kolebat bae bedog teh disabetkeun. Andi rikat ngagilet ngencak tenang bedog Padugala teh dipapagu haur koneng kuralit gerakan bedog ayeuna mah nyerepet ka handap deuk ngahanca cangkeng Andi. Atuh Andi ngagentak mundur salengkah hiuk haur konengna disabetkeun ti luhur. Orok kaya Padugala likatna keur narik deui bedogna anu ngajadikeun badan Andi nyolontot lantaran panggebugna poos bareng jeung eta bedogna Padugala geus ngahiuk deui deuk ngahanca beheung nu jadi jolna ti gigir belah kenca. Andi ngagentak nu nyelkeun haur konengna kana taneuh. Barengan gerakna leungeun kenca ka gigir ngagunakeun gerakan selendang mayang. Cerak! Seseukeut bedog teh dihanca ku leungeun buntung. Tapi Padugala ngagentak loncat ka gigir belah kenca bari nyodokeun bedogna kana kekemplong. Tapi leungeun buntung sakilat notog ka handap ngagunakeun gerakan malang putung. Cerak! Bedog Padugala teh digagalkeun deui. Gerakanana dulu barani nepikeun ka manehna ti jongklok. Tapi ngajadikeun kasempetan hade oge pikeun manehanana. Sakilat bedogna disabetkeun di handap pikeun ngarampalkeun suku anu jadi lawan. Andi nepikeun ka ngaranjuk oge lantaran teu disangka yen Padugala teh bakal kitu pamolahna. Tapi teu ngajadikeun gugup. Ikat manehna nu nyelkeun haur konengna kana taneuh. Corelat manehna ngagenjotkeun badanna ka luhur. Hiuk belatuk haur koneng teh ngababuku. Jadoh ya. Padugala nyarekan bade badanna nyungkruk. Sedengkeun Andi cening cak taneuh tukangeun Padugala. Ieu Dugala, kaula mah di dieu ya. Andi nyorowok bade ngahehe. Keur nalohon sia teh. Setan pundung sia. Padugala gitu nanti nyerobok manehna bari ngagentak Malik. Keur naon teh? Keur ngala undur-undur Dugala. Corelat atuh Padugala teh langsung loncat. Geus teu ngurus nangtung heula lantaran karera buku pok-pokan Andi sedengkeun bedogna ngaheat deuk ngagelencengkeun sirah. Ditanya teh kalakan napsan geuning. Andi bari ngahambatkeun haur konengna. Gerakan bedog Padugala teh ngaheungeuh hiuk cuat. Leungeun buntung dipikasieun teh teu buru ngagejrot kana carehamna. Cerat Padugala ngagoak sakitu ge manehna masih keneh tahan.
badana tengah geblaga tukang ukur ngajarek-jek sarta saterus dan ngejat ti babaranting ka tukang bari uhak ohek. Mana horeng huntuna satilu-tilun pikeun ka murag atuh dulur. Tapi da puguh daya tahan Padugala mah estuning mata kaget atuh. Harita keneh oge manehna terus nyampeuk deui bari nyambetkeun brodogna. Keukeuh hayang begatkeun beuheung. Atuh Ani ngagentak harita teh mah pagu haur konengna. Tapi sakali ieu mah gerakan bedog Padugala lingas oge teu beunang disabat ku haur koneng. Malah terus ngulawit ka handap dek ngobrol sulu angen. Ani ngagentak ngarobah gerakan haur konengna ka handap. Tapi bedog Padugala sakilat geus kaluhur deui deuk nyameur beuheung. Bari hatena mah Padugala teh geus ujub naker. Yen sakali ieu mah moal bisa nyatana nyalametkeun beuheungna anu dilawan teh lantaran gerakan bedogna geus nyampuknakeun. Memang ari haur konengna mah geus moal kaburu digerakkeun dulur. Lantaran geus katalanyuran teuing nyatana nyerepot ka handap. Tapi leungeun buntungna sakilat digerakkeun ka luhur ngabarengan badana ngangreuneuh ke dongkok. Creng. Gerakan bedog Padugala teh teu bisa laju bari jeung eta haur konengna terus nyewuk di handap teu salah deui. Cedak bae ngahakan buah bitis Padugala. Manehna ngalepi. Aduh, gaya bundung. Padugala ngowowong ngabarengan badana anu ngolea beukah tukang. Blak bae manehna karak bengkang teu beda ti muning anu ngabubi kang. Haha. Kira budi ini deula. Sok, ya kawa Ani sileng teh. Ani nyorowok bari ngajega nempogeun. Disangkana mah Padugala teh mah bisa tere-tere hudang deui dulur. Nah atuh. Ari koreja teh cengkat sarta langsung nyelegedeg. Sarta teu ngalobakeun deui pamorah. Sebut bae manehna narajang bari ngabubat babitkeun bedogna. Petalakuna estuning teu beda ti nu kapoekan. Anu tumurapna ka Ani kapaksa kudu luluncatan nyingkahan gerakan bedog anu terus kokolebatan matak paur. Waktu Ani nakiskeun haur konengna ka belah kenca, kalawan sakilat naker Padugala ngacorelat ka belah katuhunana bari nyodokeun bedogna deuk nobros kana kekemplong. Sedengkeun leungeun kencana geus mancopikeun nakis leungeun buntung di mana deuk ngabelesur ngahanca ka manehanana. Geus dibalitungkeun ku Padugala teh pikeun nakis sodokanana. Tangtu lawana teh bakal ngagilek ngatuhu anu geus moal salah deui bari barengan ku gerakan dengan buntungna. Tapi ijiran Padugala teh nyalahan kabina-bina. Ani teu ngagilek nyerong ngatuhu sakumaha ceuk sangkaanana. Tapi manehna ngagentak mundur salengkah ka tukang. Sarta dina waktu sodokan bedog Padugala ngeplos, haur konengna ngablesat ka gigi dina gerakan solenang mayang. Puguh we ari getruk teh congona notog pisan kana tulang dada. Goboh. Padugala ngoceak bari badana ngajareg-jeg. Sabot kitu kakara Ani ngakilap ngatuhu mupeuhkeun leungeun buntungna ngagunakeun gerakan malang putung kana pigelang leungeun Padugala anu keur nyekel bedog. Dibarengan ku ngangsroda suku kenca bari ngadiuskeun beureum ka atuh. Crot ngahanca kana gado tumurapna Padugala kapaksa kudu ngoceak deui. Blak manehna nang karak sarta bedogna lesot tina panyakelna. Tapi harita keneh oge Padugala ngorejat deui hudang. Hek cungas cingeus bangun udek lumpat ret manehna mireung geus catangkai ngagoler di sisi. Panjangna aya meureun sadeupa mah sarta gedena teu beda ti catang kalapa. No atuh ari corelat teh manehna ka sisi sarta kop bae catangkai teh ku manehna dipanggul. Geus kitu corelat manehna nyampuk ka hareupeun Ani. Puguh we Ani lain di ngaranjugna lantaran geus bisa dipastikeun yen lawanna teh deuk ngagebug ku catangkai. Ku kituna ngagentak manehna ngajorelat ka gigir bari ngahambatkeun haur konengna kana beuheung. Tapi Padugala ngagentak malik bari ninggangkeun catangkaina anu kudua leungeunna. Cedak beuheung Padugala teh dihancak ku haur koneng. Orok kaya catangkai oge ngegedret kana tak-tak Ani ninggang sadagerna. Koceak Padugala sorana les-lesan sarta catangkaina terus ragrag ka handap. Pajenar sapara kanca taya anu teu ngalenyap ngabarengan sora catangkai anu keur waktu tadi ngagejet ngahanca tak-tak Ani. Disangkaan teh Ani teh geus tangtu bakal ngarempeyek. Tapi
Tapi kenyataan anak Ani kalah tetep ngajaga di tempatnya. Bari teu cecel teu bocel. Memang ke waktu catangkai dek ngagejret kana tak-takna teh. Manehna geus sadia ngumpulkeun daya tahana anu gumulung dina gerakan batu nunggul. Anu kaampuhanana tetela nyatana matak ngagetkeun. Dulu rebarani padugala. Atuh sanajan bari koceak dengek. Manehna geus bisa nganyahoaneun yen lawanna teh teu kelel-kelel. Ku kituna geus teu bayan jajaten lawanna teh jauh aya di saluhureun manehanana. Mikir kadinya geus teu ngalobakeun di pamolah dulur barani. Bareng bang bae manehna lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Geus teu malire kaki bariji anu harita keur nangdung sisi jalan. Tapi ki bariji hidungna keur mireungeuh sanggur ngabecir teh. Manehna oge ngabareng bang nuturkeun. Murid jeung guru teh sigah anu keur paudag-udag. Geus kitu marob sarerea nyampurkeun ka Ani. Wijana manepikeun kana pakan sagala kana tak-tak Ani bakat tingku ngarasa sugema ka bina-bina. Jaka santang jeung sidik teu sidikna ting rarangkul ku kituna ngarasa bunga anu pohara. Dina bralna deui neruskeun lumakuna, jaka santang maning galecok nyarita ka Ani yen padugala teh ti heula geus kungsi ngelehkeun ka manehanana. Malah sidik oge nya kitu keneh teu kuateun ngan ku Mang Medi cenah mundurna teh lantaran dibere gerakan comot dage. Ana barakatak teh atuh Ani teh seuri ngareret kalas manah. Tapi anu direretna kalah ka ngagentak tungkul bari reuy beungeutna bareubeuk beureum. Sanajan manehna teh nyahun naon ari gerakan comot dage teh teu wudu we ngarasa era parada mireungeuh pimetohaeun bari jeung rut ngareret ka manehanan. Kawas-kawas lain reret samanea. Da eta we bari jeung ngabarakatak sagala rupa. Anu saterusna lumakuna teh bari teu reureuh di barungan ku sempal guyon. Bakuna mah Medi anu gosokna haja ngajalanan. Aya-aya bae dongengna teh anu pikasirieun teh. Ku kituna dina anjogna ka Banjarsari sarerea oge ka tembongna jarak jageneh naker. Bakuna malas manah dibawa lumahku anu sakitu jauhna teh teu bangun siga-siga anu lipuh. Lantaran sajajalan kabebenyokeun ku kabunga. Atuh di Banjarsari ngaradep sapeuting. Isukna beral arinit deui ngajugjug ka Samarang. Samemeh ka Nagarawangi teh deuk beberes heula di Samarang bari deuk masrahkeun paguron ka Banda. Sedengkeun Ani wijana sarta nu tiluan deuk terus langsung ka Cipancar. Tapi geus paheut dibadamikeun yen jaka santang dina geus salse mah pasti bakal neangan ka Nagarawangi. Pikeun anu mangkuk di Cipancar, pangpangna mah Nyi Euis, Tarsia, Katut, Anis, geus lengoh deui, tempo deui ngalieukan anu keur nyaba. Beut kalakah matak nyeri beuheung sasongeteun, tatanjol keneh bae. Anu nyusul teh beut ngampleng, anu disusul oge saruana teu embol-embol. Lain sakali dua kali atuh Anis mah sok ngahajakeun megat di tungtung lemur. Sugan we bapana Katut lanceukna ngarongel. Malah lamun kabeneran babarengan jeung Nyi Tarsiah mah sok rajeun terus katutugan. Cari ndeluk di sisi jalan handapun dapuran awi bari panon mah manco kalebah pudunan leuweung tis. Saperti poe harita Anis jeung Nyi Tarsiah geus carindeluk deui bae. Handapun dapuran awi mentas di pasar teh henteu buru-buru balik
tapi reuleuh heula ditutugan. Bari sugan we anu di Arab-Arab teh norojol. Kitu pamikirna. Mau datang di bae meureunna Nis, Abah teh. Hayu urang balik. Nya, Nyita Resiah ngajakan balik. Kawasna bae geus ngarasa kesel. Engkelanan atuh bibi da teu acan siang ieu atuh. Kesa kedap deui manawi we atuh bi. Dinten ieu sarumping. Anis diajakan balik teh mugen jongjon we ani prok handapeun dapuran awi. Har ngadagoan beurang mah atuh panas Anis. Ke atuh sakedap deui. Ari Anisnya urang dagoan di lembur we. Sumping mah moal ka mana deui meureunan atuh ngrunyungna oge. Nyimpang heula meureun engke ge ka imah. Nyita Resiah bari nyerenge. Naon ari bibi tos sumping mahnya teras mulih we ka bumi. Nah bade nyimpang teh nyimpang ka bumi saha kitu. Ani semu kaget. Nya ari Abah mah jeung Kang Santang. Tapi ari Kang Sidik mah sameme mulih ka Cipancar teh meureun nyimpang heula ka Anis. Ari bibi bet kalos-los ka dinya nyarios teh Anis ngajang nyilek baud. Tapi teu lila nyeh seuri ngabarengan beungeutna jadi bareubeuk lir jambu asak. Nah alim kitu upama engke Kang Sidik nyimpang heula. Nyita Resiah bari nyikik teu ngagonyak di dituna. Yai duka Anis ngadilak celetot manehna nyiwit. Aduh sok cawat ciwit kining Anis mahnya. Disaruakeun bae jeung Kang Sidik. Nyita Resiah ngagurubuk tapi saterusna mah ngahihi resep ngaheureuyan. Duka tara cawat ciwit da Anis mah. Anis bari ngaronjang ngan bae kapaksa poos lantaran Nyita Resiah rikat ngejat. Sok naon atuh Nis? Sok naon? Tara naon Anis mah. Anis ngadelek bari camerut. Bohong bohong. Nyita Resiah bari ngarenyu. Teu nolih kanu baketut bari gudad-gadud tapi da geus kataksir kituna teh lain saenyana. Tara Anis mah tara naon da? Anis bari uyap-ayap neangan batu. Deuk nengor bibina. Tong nengor atuh Nis. Balik geura bibi mah. Nya mangga we. Nyaan nuhun mangga we bade mulih mah. Anis ngagade lucu. Heug atuh Nyita Resiah balik terus ngaleos api-api dek balik. Bibi Anis ngagarawan. Aya naon Nis? Nyita Resiah ngarandag bari malika tukang. Biwirna ngarenyu seuri ditahan. Ulah wakam muli atuh bi. Har ari tadi cenah ngajurungkeun. Teu pugu Anis mah. Alah atuh ulah wakam muli atuh bi. Anis semu-semu ngarenghik. Ulah nengor atuh. Bibina atuh da ulah ngaheureuyan bae. Geus kitu mah koloyong Nyita Resiah nyampurkeun deui. Gek diuk gigireun Anis. Tapi teu lila jung cengkat pokna deuk kacadas gantung heula. Nyatana deuk ngadagoan di dinya bari gogoleran. Pesena ka Anis bisi deuk balik mah gorowokeun we cenah ti handap. Kakara ge meureun aya sapanyeupahan ti sajungna Nyita Resiah. Ana rongheap teh di jalan kaleleskeun aya anu ngarongheap. Budak lalaki ngora keneh naker. Umurna iseu saeutik ti Anis. Ari ret nyeung nuker aneprok handapeun dapuran awi. Awas naker ari kanu mencerang herang mah dulur. Nya teu beda we ti Kang Ius jeung Kang Hendar tah. Kitu-kitu Abah Dadang we. Komo Abah Dadang mah. Atawa Abah Oden. Eueuh deui tah Kang Wawan Oces mun nempo nu herang teh nya adadak beng raso cate atuh dulur. Intermezzo urang teraskeun. Da eta we manehna jol sarangah serenge. Lain nu kumasep da memang ai rupana mah tegep oge. Ngan ieu mah kitu teh purunyus bari dibarengan ku mata krehe. Sarta teu rumegag. Koloyong bae manehna nyampurkeun ka hareupeun Anis bari pokna teu tinggal ti nyerenge.
Damel naon nyai nyalira bae geuning carik teh. Nuju kieu we. Anis ne malah bari ngadilak gadeudeuk ka bola katuhu. Jol ngarasa cua we mireungeuh peta polahna teh. Sareng serengeh kawas nu kurang sasetrip. Nyalira wae atuh nyai. Si Jajaka nanya deui teu mirosea ka nu bunena nu diajak nyarita. Sakitu bak ketut haseumna. Nya sorangan. Hawatosnya teu aya nu nyarengan pisan. Teu naon da karepna. Anis beuki keheul deuh. Kirang sae calik nyalira mah. Kenging ku Kang Damala direncangan geulis. Si Jajaka nyebut ngaran sorangan. Nyaritana kitu teh bari ge kriuk gigireun Anis. Petalakuna estuning taya pisan kasopanan. Teu perlu dibaturan Anis rikat ngejat. Teu umum nung. Teu kenging ngejat atuh. Nyaritana kitu teh Damala bari ngagaragamang deuk nyekel kana pigeulangna Nyi Anis. Terus aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.